Si bunga pergi gelis wae kuliah mah. Baheula mah ke SMP tah caket reu kideung kene. Anu geus glowing gitu beda. Ron, Ye, siapa kalah Sep. ngalamun wae. ye urang geura euy kamari kepanggih ning jeung si bunga baturan ke SMP. Ya. Baheula mah caket reu kideung aya mah geus kuliah jadi gelis gitu glowing. Da mana mah karena disawateun watanginas. Halus ya gelis. Geus ulah ngalamun wae tuh Ron sama bisi kasambet. Tah, deuleu sia masuk padua yang ngomong teh tadi rampoan. Ya urang mah ngabejaan wae. Mana teh gawe sih Ron? Henteu pan, libur euy. Aya mana teh di mana tuh? Atas di warung urang. Heeh tah. Mana kan tuh di dia? Tah pan aya ngomekeun motor ieu. Tah di starter urang euy. Tah sahanya? Kasih jalu wae, urang ge di si jalu tuh ayeuna. Teh hade keur diomekeun. Kasih jalu. Heeh. Bisaeun di sia tah. Bisaeun da bengkel lagi di imah di ditu, di imahna. Heuh atuh aing kasih jalu heula nya. Heeh, alus ieu da nyervisna ge si jalu mah lumayan, urang ge di ditu. Heeh. Aya maneh ka mana tuh? Urang ka imah heula. Tas di warung mah. Bodo amat si warung tini ge. Iya mah. Dah ngarujitkeun motor teh. Alhamdulillah nikmat kieu ye ngopi deh. Dah ya terapala penting atuh. Dan anak tuh kayak semua teh. Cuma saat itu nyanyinya, tak apa zaman lapar atuh. Ayo dede lapar, suan di bumi teteh sanggu, suan teh nyangu. Bujeng-bujeng nyangu atuh tuh motor kecen rapih panan atuh diajar tuh mun dede diajar geura nyangu ka ditu udah awewe mah kan kudu bisa nyangu, udah bisa masak, kudu bisa beberes imah. Lain ieu mah sareh hudang we hayu. Atuh da kudu nyangu heula meureun pingsan manten ih. Atuh nu aya bae heula naon ke masak mie itu naon Emang aya mina? nya meuli atuh lah. Moyo kudu disadiaan bae. Mana titisna? Balik ti kota teh menta we keneh hayu ka lanceuk. Hih, boga teh keren-keren teuing. Ka mana eta? Ah itu rokoknya. Pangbelikeun awas ya. Aya nyala saya tulu euy. Cewek ya. Asal leuheung pisan teh maneh ya ulin ka dieu. Jeh lain pantapang ngamekeun motor euy. Tadi di starterna aing nyaho nya. Tadi starter. Heeh. Cik racun belikan heula heuh. Ieu. Ade tulu. Heuh teh haderon euy. Terusnya Mike ada kumat senaran lagi gitu tuh tangtungkeun. Lo atuh tinggal saeutik kawan sia mah sensitif pisan. Siang sok aneh itu dah. Ya mah akin aja gana maron euy. Kudu diganti. Aing jajan di wae ieu mah. Sok atuh cobaan akina ganti aya teh. Panti urang mah akina ron teu boga euy. Lah ganti we tuh kun ini maneh. Panini urang mah geus maot teh.
bisa makan lebat tingkat Ron. Lah atuh ada loba tingkah mah. Kudu loba seuri hirup mah. Yo, sudah anggar seri wae maju gajah magelo. Tapan apa? Ih, ning aya lalaki itu si Kebumi Aa. Ah, sama tingkah wae Ron akhir ngopi ya lah. Siga awewe nu eka tabraku aing kitu. Mana tuh rokona Neng? Ih, dan yang motor meser. Ih, Aa eta. Neng, garuk adi nasi jalu atuh ieu teh. Mohon pan Aa. Jeh, pan teh ada urang Ron, pada main sok di kota. Ya tuh gedenya di mana? Heuh, pan. Lah, kitu we eta. Tah Aa eta nu nabrak nang di terminal teh. Oh, jadi maneh Ron naik nabrak adi urang teh. Pan euy, hampuranya. Tapi dah teu beunang ieu, nya teu kunaonnya Neng. Mohon Aa teh naon. Terus bade nih halami. Oh, Lapar ya. mana tuh, mangga. Sugan aing saha anak sarita aing geus emosi digibeng jaman aku aing. Hek teh maneh Ron. Pan. Wayana we teu kahaja eta mah, aing keur malabeung pan. Itulah baik karena kecelakaan sudah. Oh, baruk eta teh babaturanna aja lunya. Yang geus atulah aing yang laki heula euy, sugan aya. Dari urang eueuh heuh hampura. Ieu nya. Teu bener editor teh ieu mah. Selesai kumaha ke heula ih. Aya keneh lanjutanna ditunggu pokona mah subscribe heula.